mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nyaeta anu ngeusianana teh sing budak angon. Ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit. Ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid. Ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya cu. Hartina kaang angon teh nyaeta bisa ngangon dirina, bisa ngangon hawa nafsuna, cing bisa milih mana nu bener mana anu salah. Urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang, daerah urangnya cuk. Cing sareuneuh saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada, nu meunang ulah nepak dada teh ya. Nya cuk. Urang balik deui kana welas asih naon silih asah silih asih silih asuh teh back to basic. Mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nyaeta anu ngeusianana teh sing budak angon. Ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit. Ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid. Ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya cu. Hartina kaang angon teh nyaeta bisa ngangon dirina, bisa ngangon hawa nafsuna, cing bisa milih mana nu bener mana anu salah. Urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang, daerah urangnya cuk. Cing sareuneuh saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada, nu meunang ulah nepak dada teh ya. Nya cuk. Urang balik deui kana welas asih naon silih asah silih asih silih asuh teh back to basic. Mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nyaeta anu ngeusianana teh sing budak angon. Ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit. Ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid. Ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya cu. Hartina kaang angon teh nyaeta bisa ngangon dirina, bisa ngangon hawa nafsuna, cing bisa milih mana nu bener mana anu salah. Urang ngahiji deui ngamumule